Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wargi sadayana dina kesempatan ieu ribados badai ngadugikeun sabaraha catetan kumaha ngamanfaatkeun media sosial kanggo jurnalistik warga. Kalau resan di dia diarahkan kanggo pariwisata. Mangga. Aya tilu wacana teras nu bade didiskusikeun, nu kahiji literasi Sunda, nu kadua berkah teknologi, sareng nu katilu solusi. Sapertos nu kauninge kurang sadayana sok sering aya keluhan saurna generasi anom tos sesah upami nyarios Sunda anu merenah pang-pangna dina seratan sok sanaos dacan aya panuluntikan anu jelas tapi gampil ke tawisna teh tiasa dipilari di grup-grup diskusi oge tina seratan-seratan di media sosial. Jadi antawisna ejaan tata bahasa sareng sajabina janten ieu hiji masalah anu janten bahan pemikiran para wargi di Pustaka Sunda. Di sisi sejen ayeuna teh aya berkah teknologi anu kamajenganana sakitu pesatna nyaeta kamajengan teknologi IT di mana ya teknologi ngagaduhan potensi anu ageng kanggo jadi solusi masalah tadi. Janten dina hal ieu Pustaka Sunda bade nawarkeun solusi. Tinimbang hayoh wae mengeluh, tinimbang hayoh wae silih salahkeun, mending urang kawitan baladah ti pribadi masing-masing. Sok silih tuding antara akademisi sareng budayawan sareng politisi haben eta tiap bulan bahasa tiap hari emak hari ibu sok aya artikel nu disalahkeun jika kitu teh kumaha kitu di Pustaka Sunda nyobaan nawarkeun solusi tinimbang disalahkeun hayu urang bebarengan nyerat make bahasa Sunda anu merenah ku ngagunakeun berkah teknologi nu aya. Nah ieu nu dibaladah di Pustaka Sunda. Mengalajikeun. Ayeuna urang tinggal sakedap setback ka pengker dunia wayang. Dina dunia wayang dina dunia wayang, kosmologi wayang, komunikasi para wayang teh make sistem layer di antawisna nek di luhur aya alam mayapada terus di handap aya alam marcapada para wayang biasa di mayapada para dewa terus di tengah aya madyapada. Naon nu janten hal bade diskusikan di dieu upami bari komunikasi ti marcapada ka mayapada teu gampil kapungkur kedah ngalangkungan madyapada. Nah madyapada ini mungkin sejenis perangkat teteh lah cara pandang karuhun teh eta diterapkeun dina teknologi anu dianggo dina teknologi internet ayeuna. Yang komunikasi di internet teh sami nganggo sistem layer terus sistem layer anu sistem layer pangluhur teh internet terus layer nu di tengah ieu perangkat terus layer panghandapna dunia nyata. Pola ieu teh tiasa ngarobi cara komunikasi. Upami komunikasi sapertos kieu kan terbatas ku waktos, terbatas ku tempat,
terbatas ku biaya. Malah upami di ISB mah kadah mayar kan kageng kamu di ITB, di Gajah Mada, di Pajajaran. Komunikasi langsung seperti kia hambatan nanti terbatas ku ruang sarang waktu. Dan ku ayana teknologi internet watasan eta leyur. Jadi orang biasa komunikasi ira Hawaii sarang sahawai. Ta potensi iya nu ngahaja ditawarkan ku Pustaka Sunda, urang ngamanfaatkeun media internet kanggo komunikasi kepada urang. Nalika nggunakeun media internet, urang tiasa kenal sareng sahawai. Sareng Kang Budi Rianto, tokoh kartun populer di Mangle, mungkin kapungkur mung ngimpi tiasa tepang sareng seratan-seratan Kang Budi. Tapi ngaliwatan internet Kang Budi tiasa rutin posting bari aya apresiatorna, bari teu kahalangan ku lakos, bari teu kedah nyimpang ka Mangle. Cekap nganggo sarung, nganggo tablet, tiasa ngaos seratan-seratan Kang Budi, tiasa ngaos seratan-seratan Kang Sam. Nah iya berkah teknologi nu ngahaja dicoba ditawarkan kanggo solusi tadi udagan namanya itu kumaha carana sangkan bahasa Sunda tiasa diamalkan dina kahirupan sadidinten sok sanaos di media maya. Mudah-mudahan naon nu aya di media maya itu aya pangaruhna ke dunia nyata. Upami terlatih nyerat insya Allah aya pengaruhna kada lisan eta genten-gentena. Tah upami tadi nggunakan sistem layer di atasnya diantawisna ieu media sosial anu ayeuna populer diantaranya Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, sareng YouTube. Kang ngakses ieu diperyogikan kemahiran tiap pengguna supaya tiasa ngoperasikan mediator nu di tengah diantawisna smartphone, tablet, kemudian laptop, seterusnya PC. Karena seueur pisan media sosial nu tiasa dimanfaatkeun kanggo ngamalkeun literasi Sunda diantawisna penguasaan bahasa supaya tiasa nyerat anu laras ugeranana pan seseueurna mah nyeratnya disingkat-singkat. Di Pustaka Sunda mah teu disarankeun nyerat disingkat-singkat, kedah nyerat sagemlengna supados karekam dina memori. Upama hayang wae disingkat-singkat antungna leungit kosakata bahasa Sundana leungit, nulis nularasna jiga kumaha. Nah kemarin gitu sok sanaos dina komentar di rojong nyeratna anu merendah. Ari masalah nu sering muncul diantawisna Kang Thomas sieun tata bahasana sieun undak usukna teu merenah. Hayo we sieun irhawanina. Upami hayo we dipikasieun atuh tambah leungit gitu. Kumaha kitu di bahasa Sunda mah angowae bahasa Sunda nu urang bisa. Ari perkara estetik kege munculnya lira. Upami tos biasa mah muncul hoyong nyarios bahasa Sunda anu undang usukna sae. Sementawis mah labrak satiasana. Malah bahasa Sunda lokal oke mana? Bagi bahasa Sunda lokal ini tiasa nambihan kosakata. Ser dina bahasa Kuningan Kang pesan Kang Saidina teu sumping anu jarang ka pendak diantawisna kecap jenuk teh pan di Garut mah teu ka kuping teh. Tapi tiasa janten terjemahan majemuk ya. Kang Tatang sok nganggo istilah jenuk, kalimat jenuk, kalimat majemuk pada bahasa Indonesia. Di Garut mah teu aya pan teh. Ayana di Kuningan. Oh gitu mana wae nganggo bahasa Cirebon,
Pantura, Bogor, Banten, malah jadi lebih menarik, langkung komunikatif gitu. Selanjutnya di layar ketiga, upami tadi seueur variasi media nu sayagi dihanap di antawisna ieu potensi pustaka Sunda. Di pustaka Sunda teh anggotana ti rupa-rupa profesi, dimulai ahli hukum aya, terus dokter kelasan Kang Sam Sumping, terus padamal nu damal di luar negeri aya, saterasna dosen nggak aya, Kang Awas, Dokter Awas ya, saterasna wartawan, jurnalis Kang Usep Romli, fotografer profesional ge aya Kang Alia Marta, saterasna ustad ge aya Ustad Sihab, aya Ustazah Tatin sareng nu sanesna. Oge aya tukang ngaprak di kalasan aktivitasnya saya pisan sadaya diserat naon nuka pendak di pangaprakanana di NTT Kupang salian ti alamna oge manukna oge tenun ikat di posting terus ke Sunda. Alhamdulillah ngaliwatan ieu proses aya sharing informasi tiasa nambih wawasan kanggo anggotana. Tah nu janten gagasan di Pustaka Sunda teh kumaha ngarahkeun ieu potensi supados aya manfaatna kanggo tadi mudahan nama mikawano hasanah alam budaya oge manusia Sunda ngaliwatan seratan ti para anggotana. Ibu rektor geng mah kedah sering ngekspos seni tari upami Kang Agus tadi nyerat manuk terus cucu posting manuk terus aya serupi-rupi keahlian nu muncul di Pustaka Sunda. Nah kumaha carana? Kumaha carana? Ieu strategi nu ditawarkeun. Skenario kahiji yang nu di awal ditawarkeun seueurna variasi profesi Pustaka Sunda di tahap awal mah sadayana sami apresiator kanggo saling mengenal heula posting saluyu sareng minat sewang-sewangan. Jadi aya kontributor, aya apresiator. Ieu nu di awal diterapkeun. Saterasna mah kahoyong mah aya perubihan skenario kedua. Aya perubihan. Jadi media ieu tiasa dimanfaatkeun seperti akademi komunitas. Tinu dua kontributor dipisah secara logik. Sanes dipisah secara kelas bagaimana media maya secara logik dipisah aya pembelajar aya tutor. Itu salah nama nganggo teknologi pembelajaran modern pisan, nganggo pembelajaran distant learning. Bu Rektor sang Pak Suhendi kenal pisan distant learning. Terus nu kadua aya kolaboratif learning, belajar sasarengan. Sareng aya interaktif learning. Tak ieu sadayana fasilitas aya di Facebook. Kumaha gitu secara logik aya pembelajar aya tutor. Misalnya kieu sok seueur anu lepat ejaan. Langah aja di Pustaka Sunda disayagikeun buku rujukan ejaan bahasa Sunda. Saterasna upami aya nu nyerat ejaanna kirang laras nganggo cara
silih lereskeun kanggo cara silih elingan jangan aya tutor salasna budinya teh sok sanaos teu dieskakeun tapi secara internal tos jalan teh aya nu nyeret pupuh hoyong diajar pupuh kalesen almarhum Ki Ihin diantawisna tokoh di Pustaka Sunda anu mahir kana pupuh kalasan ti isbi. Tapi skenario kedua mudah-mudahan dina skenario ieu aya sharing knowledge, aya sharing pangaruh nu tadina nyeratna teh pabaliut nyeratna janten langkung merna. Katiluna nu bade digagas saterasna skenario katilu. Tah skenario katilu salami ieu mah postingan teh nyerat nyalira diposting nyalira. Tah kapayuna mah supados ieu postingan-postingan teh langkung informatif aya tim anu tugasna sapertos redaksi upami di majalah mah janten tugasna redaksi teh nyortir tina postingan-postingan aya terus diserat saluyu sareng ugeran seratan anu dipalar tina seratan-seratan eta tiasa jangan kontributor ka media massa dan dikirimkan ke PR serta dina jurnal kalam ke mangne sareng anu sanesna. Tak kita sapertos kitu anu didesain sa gedengan Pustaka Sunda teh. Mung teu diformalkeun diwacanakeun ngalangkungan praktek. Serasta naon kaitanana sareng pariwisata anu digarap tadi teh atuh gampil kaitanana kan urang mah semboana teh motret momen we dikaitkan sareng pariwisata seratan teh diajak ka sakumna Balad Pustaka Sunda kanggo mempromosikan wisata daerah masing-masing, boh wisata alamna, wisata kulinerna, wisata seni budayana, sareng sanjabina. Ku jalan ieu, urang bakal apal, urang Sarkanyut apal kana budaya Karawang. Urang Karawang apal kana budaya urang Kuningan. Ku cara tadi, tayla painten kaitannya sareng pariwisata teh kantun kontenna ari pariwisata mah kontenna anu tadi infrastrukturna upentos biasa nyerat mah ya insyaallah naon wae konten biasa digarap sanes wae pariwisata oge anu sanesna sakitu painten hatur nuhun bilih aya nu di taroskeun mangga saya sesi khusus.